Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaro hatta ata katanya wasaro sareng lumaku nabi hatta ata nepi ka dongkap nabi Madinata Baitul Muqaddas ka kota Madinah Baitul Muqaddas. Wadaola jang lebat nabi haka itu Baitul Muqaddas min babi hati pantona itu Baitul Muqaddas al yamini anu belah katuhu. Soma najala tuluy lungsur nabi anil buroki tina burok warobato sareng nalia nabi ho kana itu burok bibabil masjidi di panto masjid bilhal kotin ku tali atawa kurante alati anu kanat kabuktian itu lati tarobitu etanalian hu kana itu burok biha ku itu halko saha al anbiya'u pirang-pirang nabi alaihim eta tetep ka itu anbiya as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan. Wa bi riwayatin nyaeta tetep dina hiji riwayat anna Jibril saestuna malaikat Jibril ata dongkap itu Jibril asharata ka batu gede bahwa doa tuluy nyimpen itu Jibril asbu'ahu kana asbu'ahu kana ramokna itu Jibril bihadina itu sohro paharoko tuluy ngaliangan paharoko tuluy ngaliangan Jibril ha kana itu sohro wasada jeung nalian Jibril biha kana itu sohro al buroko kana burok wadahola sareng lebet nabi masjidah ka masjid min babin tina lawangna tamilu anu condong pihi eta tetep di itu bab naon asam supanon poe wal komaru jeung bulan summa sholat tuluy sholat nabi wa tegasna hari itu nabi wajib berilun sarta nama malaikat Jibril kullu wahidin eta tetap bikin saban-saban sahiji atau saban-saban seorang gitunya rakaataini ari 2 rakaat palam yalbus tuluy teu cicing illa yasirun kajaba anu sakedeung hatta jatamaa nepi ka kumpul saha annasu jalma-jalma aloba paharopa tuluy uninga saha annabiyyu nabi annabiyina ka pirang-pirang nabi min baini qaimin ti antarana anu nangtung warokiin jeung anu ruku wasajidin jeung anu sujud
Summa adana tuluy ngadanan saha muadzinu anu tukang adan. Wa uqimat jeung diadegkeun naon as-salatu salat. Faqamu teras ngadeg anu kabeh. Nu kabeh teh tadi teh naon? Nabiyin nya. Kumpulan jalma nu tadi hatta jitamau anasu eta jeung nabiyin. Faqamu teras ngadeg anu kabeh subupan kalawan ngajajar. Yantadiruna anu ngadarago kabeh man kajalma ya'ammu anu bakal ngimaman itu man hum ka anu kabeh. Pakhoda teras nyandak saha Jibrilun malaikat Jibril biadihi kana pananganan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakhodama tuluy ngaheulakeun Jibril huka Kanjeng Nabi. Pasolat teras solat Kanjeng Nabi bihim sartana anu kabeh rakaataini kana 2 rakaat. Wa an Ka'ab jeung katampi ti Ka'ab padana tuluy ngawartosan saha Jibril malaikat Jibril al malaikata ka pirang-pirang malaikat. Wa najalat sareng lungsur itu malaikat minas sama ti pirang-pirang langit atau ti langit langsung lah. Wa hasara sareng ngumpulkeun sa Allah Gusti Allah jami al mursalin ka sakabeh pirang-pirang utusan wal anbiya'i jeung pirang-pirang nabi. Pasalat terasolat itu Pasalat terasolat saha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati sarta na pirang-pirang malaikat wal mursalin sareng pirang-pirang para rasul. Palaman tasoropa maka samangsa-mangsa malengos Nabi. Maksud malengos teh ti dieu teh salamnya dina depan. Qala ngucap sa Jibril malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, atadarina hanya ho anjeun man kajalma sholat anu sholat itu man hal baka sapengkereun anjeun. Qala ngucap Nabi lang teu. Qala teras ngucap malaikat Jibril kullun nabi eta sakabehna nabi bahasa tos ngutus huka itu kullun nabi saha Allah Gusti Allah taala ma'luhur Allah. Summa asna tuluy muji saha kullun nabi sakdaya nabi minal anbiya iti pirang-pirang nabi ala rabbihi ka pangeranana itu kullun nabi bisana jamilin kalawan pujian anu sae. Faqala teras ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullukum isna ala rabbihi wa ana musnin ala rabbi. Kullukum ari sakabehna aranjeun isna eta anu muji ala rabbihi ka pangerana itu kullukum wa ana jeung ari kami musnin eta muji ala rabbi ka pangeran kami. Summa saroha